Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. At-ta'unu ari maut ta'un wal gharaku sareng maut kakerem titeuleum wal batnu sareng nyeri beuteung wal haraku sareng kaduruk wa nufasa'u sareng maut ngajuru syahadatun eta maut syahid li akhirat li ummati pikeun umat kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sofwan ibnu Umayyah putra pamagetna Umayyah. Al-ta'atu ari ta'at fil ma'ruf eta tetep dina kaalusan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud sareng Abu Daud wa Nasa'i sareng Imam Nasa'i. Al-ta'unu ari panyakit ta'un baqiyatu rijzin eta panyakit anu nular. Au azabun atawa siksa ursila anu diutus ieu adab ala taifatin kahiji golongan min Bani Israil ti golongan Bani Israil. Fa idza waqa'a maka di mana-mana tumiba ieu ta'un bi ardin di hiji bumi wa antum bari ari anjeun biha eta tetep dina itu ardu. Fala takhruju mangka ulah kaluar anjeun min hati itu ardu firarat halna kabur min hutina itu ta'un. Wa idza waqa'a sareng di mana-mana tumiba itu ta'un bi ardin di hiji bumi walastu bari henteu anjeun teh biha eta di itu ardu falatuh bitu mangka ulah asup aranjeun alaiha ka itu ardu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Tuhuru ina'i ahadikum ari suci na wadah salah sahiji ti aranjeun. Idza walago di mana-mana ngaletak fihi dina itu ina naon al-kalbu anjing ayag silahu eta yen ngumbah anjeun ayag silahu eta yen ngumbah itu ahad kana ina sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan. Ulahuna ari pangheulana tina itu sab'a teh biturabi eta kudu dicampuran taneuh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Harfu zoi ari ieu eta huruf zo. Azulmu ari jalma zalim. Zulumatun azulmu ari dolim. Zulumatun eta pirang-pirang popoek yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Umar katam piti Ibnu Umar. Azulmu ari dolim salah satu neta aya 3. Pazulmun kahiji dolim la yaghfiruhu anu henteu ngampura kana dolim sallallahu Gusti Allah. Wa zulmun sareng kaduana dolim la yatrukuhu anu henteu ninggalkeun Allah kana dolim. Pa amazulmu anapon ari dolim alladzi anu la yaghfiruhu teu ngahampura kana ladi la yaghfiruhu anu teu ngahampura Allah kana ladi pasyirku mangka eta dolim musyrik. Qala ngadawuh Allah taala Gusti Allah taala inna syirka sayaqtasna syirik la zulmun azim eta yakin dolim anu pohara gedena. Wa amazulmu anapon sareng anapun ari dolim allazi anu yaghfiruhu ngahampura Allah kana ladi yaghfiruhu anu ngahampura kana ladi sallallahu Gusti Allah fadzulmul ibadi mangka eta zalimna pirang-pirang hamba angfusahum kana pirang-pirang awakna ieu ladi angfusahum kana pirang-pirang awakna ieu ibad fi madina perkara bainahum nu eta tetep di antara ibad wa baina rabbihim sareng antara pangeranana ieu ibad. Wa mazulmu sareng anapun ari dolim allazi anu layat rukuhun teu ninggalkeun kana ieu ladi sahallahu Gusti Allah. Fadzulmul ibadi mangka eta zalimna pirang-pirang hamba ba'dhum kasawarehna ieu ibad ba'don kasawarehna deui. Hatta yudina sehingga nyokot Allah li ba'dihim kasawarehna ieu ibad min ba'din ti sawarehna deui. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tayalisi Imam Tayalis an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Al-Zahru ari tonggong hewan yurkabu eta meunang ditumpakan binafaqatihi kusabab dinapakahanana ieu zahru. Iza kana di mana-mana bukti itu zahru teh marhunan eta digadekeun. Wala banu dari halna sareng halna ari cai susuna yusrobu eta meunang diinum ieu laban binafaqatihi kusabab dinapakahanana ieu zuhru. Iza kana di mana-mana bukti ieu tu zuhru teh marhunan eta digadekeun. Wa alaladi jeung wajib ka jalma yarkabu anu numpakan ieu ladi wa yashrabu sareng nginum ieu ladi an-nafaqatu ari nganapakahnana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Harful aini ari ieu eta huruf ain.
Aidul maridi ari ngalengokna anu gering yakhudu eta ngalobakeun ieu aid fi rahmati dina rahmat. Paida jalasa di mana-mana diuk ieu si aid indahu di deukeuteun ieu si marid. Gomarathu maka nutupan ka ieu marid naon ar-rahmatu rahmat Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Umamah katam piti Abi Umamah. Alimun ari jalma anu alim yuntafa'u anu dialap manfaat naon bi ilmihi ilmu na ieu alim khairun eta leuwih alus min alfi abidin tinimang 1000 jalma anu ibadah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Ajaban kacida anehna li amril mukmini pikeun urusan jalma mukmin. Inna amrahu sayaktosna urusanana ieu jalma mukmin kullahu tegasna sakabehna ieu amru la khairun eta yakin alus. Walaisa sareng teu aya naon zalika itu khair li ahadin pikeun hiji jalma illa li mukminin angin pikeun jalma mukmin. In asobatu lamun keuna ka ieu mukmin. Naon sarra'u kabungahan syakara tuluy syukuran ieu mukmin. Pakana mangka aya itu syukur teh khairon atau leuwih alus lahu pikeun itu si mukmin. Wa in asobatu sareng lamun keuna ka ieu mukmin. Naon darra'u kamadaratan sobaro tuluy sabar ieu mukmin fakana mangka aya ieu sabar khairon eta leuwih alus lahu pikeun ieu si mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Imam Ahmadu Imam Ahmad. Wallahu a'lamu bissawab.